Minta duit, Mak. Eta kana duit mending ngabarikeun. Memangna duitnya tinggal ngarawan. Buru atuh, Mak. Ih, hayang jajan. Man hayo sia mah jajan, ngabeunghalkeun tukang warung. Ayo. Nek ka mana maneh? Rek ulin. Man hayo we ngablu. Kadieu sakedeung. Rek naon? Yeuh, pang beli ka tarasi ke warung. Nya si emak mah. Ari duit keur meuli tarasi mah aya. Kos mah milu ngahakan we sia. Eta ge pikeun daang maneh-maneh keneh. Buru yeuh. Ke lamun aya pamulanganna keur maneh. Tah, kitu atuh. Mana dikeun? Rek meuli tarasi nu kumaha, Mak? Eta nih biasa nu baruleud. Ih, tarasina tong nu eta atuh, Mak. Naha? Tarasi nu eta mah bau suku si bapak, Mak. Ih. Terus nu kumaha tuh? Mun meuli tarasi, mending meuli terasi merah matang, bayi tos sarua Bandung. Oh, geus eta we atuh. Daguannya. Ya, Mak. Mana tuh duit teh? Eta si Kohar sekarang duit di wae. Atuh da eueuh pamulanganna geuning. Duitna oge pas mah. Kan tadi cek aing naon? Lamun aya pamulanganana. Lamun eueuh, Ya berarti eueuh. Cek. Boga duit tiis teh. Eueuh teu boga. Taraneun duit na jero kulkas. Ih, maksudna teh duit simpenan Cek. Duit tendenan. Ah da sok diteureun ari duit mah. Tara digigiwing. Ih, maksudna teh duit anu teh dipake Cek. Ari ngaranan duitnya pasti wae dipake. Moal aya duit anu teu dipake, kecuali duitna geus teu laku. Ah, si Ece mah ngomong wae kitu tuh hayang mere nginjem duit. Syukur wae ari ngarti mah. Ih, saha itu lalaki meneh kasep. Ning ari kanu kasep masih kene katempo. Masih kene awas. Ari kana aksara Quran geus teu katempo, mun sok hararese diajak tadarusan oge. Aslina eueuh mah geus teu pati awas kana aksara Quran mah. Ngaji ge jadi balelo adi teu ketempo mah. Era we atuh pajarkeun we teh belul ngaji. Atunya make keler we naon hesena. Ah pan nyaho boga irung lemunuu. Jadi sok tara nyangreud ari make kaca panon teh. Oh, berarti Ece mah kudu make ieu. Quran anu tulisanna nagara rede. Tah eta memang aya. Nya aya atuh. Tah, nu kieu Qur'anna. Ah nu kieu Al-Qur'an mah. Ayeuna mah geus eueuh alesan deui. Ece kudu milu tadarusan. Dairaha kitu tadarusana. Engke sore. Mal bisa engke sore mah. Ece mah geus moal bisa deui wae. Rek ka mana kitu? Rek nangan simut dari Siliminho. Dari mana kau sudah gending begitu? Tadinya sih mau ke undangan. Cuman aku salah. Bukan poe ini ternyata. Tapi besok. Pokoknya saja yang gurung gusuh. Habis yang hajat ini jelema beunghar marimar. Daangeun yang disediakan pasti tohaga. Hanya lebokon saja yang ada di pikiranmu. Kapan lagi aku bisa barang daangeunah sepuasnya? Bahkan aku dari rumah sengaja tidak ngejo. Badag sekali tasmu. Apakah tidak karagok? Tidak. Justru tas gagarubang seperti ini sangat berguna kalau digubug ke pesta. Untuk Ngawadahan kue. sewajarnya sajalah. Kalau menikmati hidangan, tidak baik melakukan hal seperti itu. Kenapa? Ngerakeun. Iya deh, iya. Ngomong-ngomong, baju kamu bagus juga. Oh, kemeja ini? Iya dong. Belinya di mana? Aku belinya di Ida Castor. Besok kau mau ikut ke undangan gak? Gak mau ah. Kenapa? Kalau besok aku mau apa ya? Mak tuh masak lain. Cicing ah, yang apa lo terkerciu? Taktika iraha, mak, ngan gitu wae. Ngan hayo we mikiran lalaki. Ari eusi beuteung budak teu dipikiran. Pira ge ditinggalkeun kawin ku tukang kiridit, meniti galau ka bina-bina. Geus we atuh mah. Matak naon lamun hirup lengo? Sabar sia mangeunah we meureunnya hirup lelengohan teh. Hirup teu boga salaki mah camplang sia teh. Jiga kuah sayur teu make karbit. Karbit. Uyah meureun. Pokona mah ieu hirup teu boga salaki mah teu geunah. Asa kurang lengkep hirup teh. Nama geran yang deui we atuh mah. Nu bager beunghar kasep, nu daekan usahana.
Menyaaheun ka emak, jeung ka urang. Kudu neangan ka mana atuh? Pelengkap hirup anu model kitu. Udah hese atuh emak neangan model kitu mah. Teu cara neangan perlengkapan orok babari. Nah di mana? Di neangan perlengkapan orok. Neangan perlengkapan orok mah dijajah Queen Store mah. Gampang kana orok. Rek nyieun orok lagi baturna. Mak, geura nyangu atuh ih, lapar. Ini nyumi heula we ka ditu. Mana liar heula? Rek liar ka mana ari emak? Karsel di bawah oge. Meninggal we salaki batur. Lieur abi mah ce, Dia mikiran naon? pikiran duit. Duit mah di ala, lain di pikiran. Udah sanajan kieu ge bari di ala ieu teh. Ari gawe kumaha eta? Nyaeta atuh. Gawe di panguluban hayam, kalangkah kokot muka kulub. Teu ocrog atuh baraguna teh. Ari mandi lumpur kumaha? Komo deui eta. Beunghar henteu, kalangkah bujure bararudung. Tapi menang duit teh eta teh. Ya meunah lah. Pake meuli naon duitna? Eta duit ge beak dipake meulieun salep budung. Man ieu teh ce, ari macana paririmbon mah nya. Abi teh rek menang milik kita nu gede minggu-minggu ayeuna. Paririmon can si kohar mah. Nya tuh sugan bener. Ya teh bulan puasa. Anguran mah lobakeun maca Quran. Lain paririmon. Pas nu sok ngaji we ucu mah bisa ka batur. Kagabas ya jurig. Oco mah salira bulan puasa geus 5 kali hatam. Wah, nu bener ieu teh. Maka sagala teh bener. Ti iraha ucu daekan ngaji. Ti saprak ngaji make Quran Al-Mahira. Pan genah ning ari make eta mah hurufna bararadag. Ce, kulantaran abi geus bingungnya ieu teh neangan duit ka mana. Cik atuh, bere heula nginjem duit teh 200.000 mah. Ya, Teu hayang. Mana suka tanya tara ku guru, cita-cita hayang jadi naon? oh sok. Asa kamari nanyakeun teh. Terus mana ngajawab naon? Teu ngajawabna naon. Hor, cita-cita mana hayang jadi naon atuh? Teu hayang jadi nanaon mah urang mah. Ari teu hayang jadi naon mah? Mangos we atuh tong sakola. Milu ngaramet ka ditu jeung mamang maneh. Hor, mama kitu. Ari geus keur naon sakola oge? Ari teu hayang jadi naon mah? Aja da oge di ieu mah. Kuda bu guru mah ngomong lagi gitu geuning. Nah ngomong naon guru? Oh cenah, gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit. Yo, eta teh motivasi. Sangkan maneh gableng cita-cita anu luhur. Teu salah guru mah. Nyata embung mah luhur-luhur teuing teh. Naha? Sieun labu. Yo, eta teh motivasi. Nah, motivasi. Dibuang sayang. Oh, ari mana cita-cita yang gini naon gitu? Teu serius. Tilu. Oh, ari mana sih? Itu liar. Ji 2 tilu. Oh, ari mana? Dua tilu. Oh, ari mana cita-cita yang gini naon? Tuh. Mana anu seuri? 2 tilu. Orang mana cita-cita yang gini naon? Lagi ci. Orang ari mana cita-cita yang gini naon gitu? Kalau kasuri cenah ieu diheulakeun atuh. Yo, eta teh motivasi. Motivasi. Bruh.